keeng ku viral teh loba nu neuleuh asal ulah viral ngajejekan makam we dalam atuh kalem we menika nararapsu hirup teh engke ge bakal dijilbaban ngan geus peureum pocong nini ge selfie heula cing teh keur naon ini hoyong tiktokan. Ibu-ibu ulah waraga rumelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang sadar da urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwah santri. Hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Nya cek bibir mah hayang barokah jeung hayang ilmu, cek hate mah hayang nempo urang. Lamun bener cek ibu hayang boga ilmu di dieu teh aya MUI, aya Pak Ustad, aya Pak Kiai, tang teu we rutinan osok piraku ibu teu kailmuan. Mata kuring nanya, ibu ari ngomongkeun batur dosa? Oh, geus apal. Ibu ari boga hate julid ka batur dosa? Pedit ku harta dosa? Panas ku milik batur dosa? Mukakeun kagorengan batur dosa? Hayang nyaho karena kesalahan batur dosa. Naha atuh imeh geus apal teu eureun-eureun. Tah simpulkeun ku urang teu saban-saban jelema boga ilmu apal cara gawe. Jadi nu babari mah neangan ilmu, nu hese mah cara migawe ilmu. Komo jelema baroga ilmu ngadon pasea gerateangan kitab naon anu boga ilmu kudu pasea jeung sasama da eueuh. Atuh naha nu baroga ilmu bet parasea lain ilmuna lain agamana tah ego dina dirina. Well. Sabab ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tah kanyataan mah tina perkara nu bieu urang boga ilmu hirup mah boro-boro ngoncoran batur awak sorangan ge poe keneh. Pan ibu ge apal bab tahajud nganda ditoong tina kicep kieu mah kicep baru ge hees. Ibu ge arapal bab infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep. Ibu ge apal kasalaki teh kudu hormat sawarga ti dibukakeun ku Allah lamun patuh kasalaki tapi geuning duit leutik marada jeding. Ibu ge apal jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakabeung mah ustad ge sok parasea. Berarti punten ilmu karek boga ngan cara migawe teu nyaho. Aya nu paling power caricing dina agama tapi cara migawe agama teu apal. Akhirna pasea dianggap tina agama. Well. Di mana atuh cicingna ilmu dina opat rupa cek Umar bin Khattab. Ilmu teh hiji cicing dina jasad, tempatna dina sirah jeung nabiwir. Matak geus apal ti guru, beja ti guru dibejakeun deui, dipigawe mah acan karek beja we ti guruna. Padahal ilmu nu sabenerna mah imali di mana letak amalna. Naon anu dipiboga sok pigawe tah ilmu teh gawena, anapun nu diomongkeun eta mah teorina.
Matak ilmu teh kahiji kudu cicing dina jasad. Di mana dina jasad? Dina sirah. Lamun ilmu karek samat sirah hampura sok rada babadug. Nah, hayangna teh dadagor deui ilmuna karek samat sirah. Tapi lamun ilmu geus samet hate maka urang boga ilmu bakal leuwih era ku ilmu eta sorangan. Nerangkeun zakat era lamun teu mere zakat, nerangkeun sedekah era lamun teu sedekah, nerangkeun ulah pasea era lamun lawanan, nerangkeun kudu alus jeung sasama era lamun boga hate goreng ka sasama. Tuh ilmu teh mawa kana ka era geuning. Bener? Tah ibu oge kudu arera ku baju nu alus, lamun hate kotor wae, baju alus cantang tuh hatena alus, cing kali-kali mah baju alus teh tembongkeun hate nu alus. Banget gelis tembongkeun hate nu gelis, nya gelisnya amis budi, pan lucu, ieu mah gelis hate kotor, haseum pamatuk. Banget na goreng tapi hatena alus, tempo amis budi, sanajan banget na goreng, da eta nu alus mah banget goreng hate alus, amis budi, marah mai, someah dareh deh. Ta eta nu dipikar resep teh. Oleh pertanyaan, atuh daek cep ustad boga pamajikan gorengan amis budi teu sudi ibu. Nyari hayang manu gelis we bari amis budi. Ngan cantang tu baju goreng hate goreng. Sabab darajat manusia tong diukur ku bajuna. Tah darajat manusia mah ukur ku hatena. Sabab ilmu lain ngarobah penampilan tapi ilmu ngarobah kaayaan hate. Ulah boga ilmu teh penampilan jadi beda. Ulah beda penampilan mah biasa we. Rakyat bajuna 100 urang ge 100 we. Sapatu rakyat 20 urang ge 20 we. Da rakyat ge dahar sangu urang ge sarua dahar sangu. Ngan aya nu ngabedakeun jelema boga ilmu mah hatena. Matak nu kudu robah tina sagala ilmu teh adalah hate lain baju. Haben gunta ganti baju, Senin bodas, nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kemis ungu kabeh. Nu robah penampilan cek salaki eureun mah ngaji teh jangar kana hulu haben meulian baju. Tah nu kudu robah mah euti hate. Bener. Matak ilmu teh geura cicingkeun dina hate sehingga jelema boga era ku ilmuna. Boro-boro mah ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ku ilmu teh hampura Pak, cantang tuh bisa. Katilu ilmu kudu cicing dina rasa, rasa batur, rasa urang, nyeri batur, nyeri urang. Lamun ibu diciwit batur nyeri, maka urang tong cuat ciwit ka batur, da batur ge sarua boga rasa nyeri lamun diciwit. Lamun ibu dituding batur teu ngeunah, maka urang ge sok tudang tuding ka batur, sarua ka teu geunahna mah. Matak ilmu teh kudu cicing dina rasa, nu kaopat ilmu cicing na wujud. Lamun ilmu cicing na wujud, tah di mana tempatna? Dina awak ibu. Panon baroga ilmu moal bisa lalajo kagorengan batur, da lalajo nage kagorengan diri sorangan, lain kudu lalajo kagorengan batur ku ilmu teh. Lamun ilmu cicing na ceuli moal resep kana gosip. Lamun ilmu cicing na bibir moal pernah nyaritakeun kasalahan batur, da dosana bebeakan batur nu salahna urang nu gibahna pan sarua garelona. Ilmu cicing dina suku moal ngalengkah kana salah, ilmu cicing dina leungeun moal tutunyuk kana kagorengan batur tapi bakal tutunyuk kana kagorengan diri sorangan. Tayangan jelema nu boga ilmu anu geus ngawujud, ta eta cahaya ilmu nu sabenerna. Weh. Aduh, tempo nu kade eta cabe ka diukan deh. Dar nu boga cabe ngadat kanu hajat. Oh, peduli teuing atuh. Aduh, matak ilmu teh di mana tempatna Bu? Acak karek dina sirah. Apan KBG barisa nyebut subhanallah dipake wiridan. Bisa KBG eta mah samat sirah jeung biwir. Subhanallah, subhanallah, ari subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Geura bedol kana hate, ngarah hate cicing dina kasucian. Mataknya krup antara biwir ngomong subhanallah, hate bersih. Pan maha suci Gusti Allah nu ngomongna hate bersih. Ta eta nu nepi ka hayang teh. Ieu mah ari bibir subhanallah, ari batur nyen gedong nyeri hulu. Ari dina bibir maca subhanallah, batur meuli kongkorong, manehna ge kamanasan, sarua meuli. Akhirna teh nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Nah, da kongkorong tina lajada ladang COD. Pan leungit subhanallah teh karek samet bibirna. Batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah mun taber kumaha lamun batur meuli mobil dari jigana pae sia eta mah.
Matak subhanallah teh kudu ragrag kana hate, bibir ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah, maka tarik kana hate, hate kudu dilatih, kudu diajar, sangkan bersih tina geuleuh rujit cua ngewa ka batur tong aya, tah di dinya subhanallah bakal ngawujud. Bener? Ya mah alhamdulillah dibaraca, alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, ari hate riana bebeakan asa kapuji we hirupna teh. Ongkos sadaya puji kagungan Allah, ari urang hayang dipuji wae. Asa lieur. Dek tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud. Heueuyan hayang ditanya ku batur kunaon jiga nu tunuh wae tahajud teu eureun-eureun kumaha sia we imeh. Barang bere sodakoh ngaranna kuduna mah sodakoh teh nyumput leungeun katuhu mere nu kenca ulah apaleun. Sodakoh duit urang bikeun ku batur ngarah anu ditudingna si itu nu bageurna keun urang mah disebut tara zakat oge. Naha da hareupeun Allah mah urang nu dituliskeun lain si itu. Pan ieu mah lamun teu nagog dirina teh dipoto ongko. Drog-dog santunan nyieun status alhamdulillah parantos santunan. Lo cek tatanganya da maneh mah jelema beunghar bari bager, iya dong ah ria teh bebeakan. Ape alhamdulillah leungit tina awak teh alhamdulillah leungit karek samet bibir we. Matak engke teh di akhirat loba jelema nu apal tapi teu wawuh ka Allahna. Naha teu apal cara gawena. Bener? Alhamdulillah kadua alat pikeun bersyukur boga imah alhamdulillah. Boga sawah alhamdulillah. Boga duit alhamdulillah. Budak sakola alhamdulillah. Baju gunta ganti alhamdulillah. Dahar 3 kali. Heeh berarti jelema beunghar tah nyebut alhamdulillah teh ngaran-ngaran jelema beunghar kudu mere lain dibere. Ieu mah geus beunghar der hayang BLT. Atuh di mana alhamdulillahna ieu teh? Nana gerhana teh hayang panggih jeung wujud alhamdulillah lain hayang ngadenge ukur alhamdulillah. Bener? Dan nu ngabangsat ge bangsat hayam menang alhamdulillah nyebutna ge. Hayang bukti urang mah alhamdulillah teh nu geus beunghar kudu mere lain dibere. Ieu mah nu beunghar nyarekan RT hayang BLT teu hideng hirupna teh. Lamun aya jelema beunghar menang BLT kudu sadar diri urang mah dahar 3 kali baju gunta ganti imah gedong motor boga geus teu kudu ngarep-ngarep pamere kuduna ge daek mere pepeurieun mere henteu atuh eta bikeun ka ditu pangmikeunkeun ka si yatim pangmikeunkeun ka si miskin tah eta beunghar disebutna. Kajen keprok da eueuh. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar menang BLT wayahna balik ti dieu bebeja ka salaki. Menang naon bieu ceramah jeung nagaranna kieu Pak geuning urang teh menang BLT bari urang mah teu kurang ku duit. Pak kudu dibikeun ka fakir miskin ceuk salaki ibu tong didenge teuing Ustad Gialo kitu. Tinggal nungguan we. Lamun Quran geus eueuh dina praktek hirup tinggal nungguan siksaan nu bakal datang. Lamun memang lain hak urang pek paksakeun teleg ngan siap-siap rumah sakit bakal meakeun dosa bapak ku angka 8 juta. Bikeun ka anak nyeri beuteung geus ge. Bikeun ka pamajikan bangkar warah ternyata dosa eta nu matak ngahinakeun ka kaum salaki bongan aya harta anu lain hak urang tapi dipaksa jadi nu urang. Weh. Apan puasa jelema mah sakedeung deui datang bulan puasa nahan lapar jeung dahaga maknana kudu peduli kanu lapar kanu dahaga pan urang ngalaman lapar urang ge ngalaman dahaga cing atuh beres puasa teh kudu peduli ka sasama kanu lapar kanu dahaga ieu mah beres puasa ngadon pedit asa teu puasa sia eta ieu teh kaharti pan ceuk para ulama ge puasa umum puasa khusus puasa umum mah budak leutik ge sarua ngan puasa khusus mah iurang kudu puasa saban poe. Jelema nu puasa mah moal wani barang penta bisi batur teu ridho diasupkeun kana beuteung akhirna nyeri beuteung. Eta kuring kanu hajat aya barang penta tara ngan lamun dibere heunuhun we. Ngan ari menta mah moal. Atuh kumaha cenah lamun teu dibere ana pedit-pedit teuing hirup teh teuing. Moal wani barang penta nana gerahana mah moal. Tanya suku ibu kedah sabaraha abdi masihan kasalira tong nanya urang nu ngulem ibu nya ibu we hidengna sabaraha aya nanya urang mah artina nanya ka hayang moal dijawab teu butuh ku duit gede kene pahala Allah daripada duit
Duit mah bawa ti dieu datang ka imah, beulikeun kana beas, dahar ku sararea, beak geus. Coba pahala Allah nganteng engke di akhirat kuring balik ka Allah, maka kuring teu wala kaya. Aya nu maturan kuring nanya, saha ieu? Sodakoh anjeun. Genahnya. Adak teu ngarep-ngarep dibayar. Atuh kumaha cenah lamun ngulem ustad teu dibayar? Hepek bae ngan kudu umum. Son tong dibayar, hadroh tong dibayar, dahareun tong dibayar, background tong dibayar, nanagerhana teh dibayar ge ridho lillahi taala asal umum. Ieu mah son dibayar urang henteu. Pan ieu teh negara Indonesia boga Pancasila, tempo sila kalima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi demi Allah abdi mah lain hayang dibayar ngan sakadar menta adil. Ari son dibayar urang henteu mah ngewa kunaon geuleuh kunaon ka aing teh. Ya. Matak ngaji mah tong luhur-luhur teuing moal kataekan. Sahadat teu kapigawe. Bismillah ge teu kapigawe. Sok sahadat geus asa nu migawe dina sahadat dah can. Ari judul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abdi nyaksi teu aya di pangeran angin Allah. Abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan. Ibu boga kasus. Kasus ibu bakal batal di pengadilan tanpa saksi. Maka nolol we tatangga jadi saksi duaan, maka saksi teh alat bukti. Bapak nikah. Sedengkeun syarat pernikahan kudu aya saksi ti pihak lalaki jeung ti pihak awewe. Der nanda tangan. Naon eta saksi? Alat bukti yen bapak teh geus nikah. Ayeuna urang bersaksi teu aya di pangeran angin Allah, tak urang teh kudu jadi alat buktina keagungan Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jeung abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Artina urang ngahambakeun diri ka Allah deuk manut ka Kangjeng Nabi, urang kudu jadi alat bukti Kangjeng Nabi. Sok bandungan alat bukti Kangjeng Nabi. Nabi teh asa kampura, pan urang mah rudetna bebeakan. Nabi teh bager, geuning urang mah pedit. Nabi teh alus, geuning urang mah goreng hate. Nabi mah tarapasea, geuning urang mah poporongos ka tetangga. Pek pikiran. Nabi mah nyaah ka pamajikan, geuning bapak mah salingkuh. Jadi mana asyhadu anna muhammadar rasulullah abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah teh mun urang saksi artina urang kudu jadi alat bukti Nabi Muhammad. Nabi endit ka masjid di tengah jalan anu nyeblok ku tai onta. Nabi balik deui datang ka rompokna ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul naha uih deui aya nu nyeblok?" Kunaon? Ku tai onta. Kumaha cek Siti Khadijah? Ibak deui. Kumaha cek Nabi? Sumuhun. Der mani deui ka masjid deui. Diseblok keneh deui wae. Balik deui, opat balikan Nabi diseblok, kalima balikan Nabi cicing. Naha eueuh nu nyeblok. Ditanyakeun ka tetangga, kunaon cenah si eta? Bet anu sok nyeblok jadi udur ya Rasul. Beres di masjid Nabi asup ka imahna. Noong nempo ngadeg-deg si itu bari mawa bung-buahan jeung duit. Song ku Nabi dibikeun. Kumaha cek si itu? Abu Jahal nitah kuring nyeblok anjeun ku kotoran onta, tapi nepi ka detik ayeuna Abu Jahal teu nempo kuring. Na ari anjeun nu diseblokna ayeuna bet nempo kuring. Iya umat Islam bersaksi karena keagungan Nabi Muhammad. Mampu teu urang boga perilaku seperti itu. Lamun teu mampu sahadat teh kudu sahadat deui dina salatna sebenarnya. Wow. Lain wel mikir grasok. Nabi Muhammad tiap subuh dicarekan Yahudi bari lolong. Saban-saban Nabi ngaliwat polotot-polotot Yahudi bari lolong. Tong deket jeung Muhammad, Muhammad jelema gelo. Tong deket jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul. Nabi ngepret teu, Nabi neungeul teu. Nabi mah isukna ngadon menta dahareun. Aisyah sadiakeun dahareun keur poe isuk. Kanggo naon ya Rasul? Di juru kota Mekah aya jelema anu lolong, karunya bisi teu dahar. Dibawa eta roti, saban keur ngomong tong deket ka Muhammad, Muhammad jelema gelo. Nabi nyampeurkeun lapar teu anjeun. Cek itu lapar, yeuh kuring mawa roti. Wal roti diasupkeun kana beteungna, geus seubeuh ngomong deui anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad, rujit ka Muhammad, geuleuh ka Muhammad, cua ka Muhammad. Kumaha cek Nabi? Mangga. Matak naon lamun ngaku tuluy cekek nya euy. Cek urang gitu. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong. 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Urang bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Saha nu sanggup boga perilaku gitu.
Ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu dek mere deui moal isukan. Cek urang oge. Ari ibu nyaksian naon atuh? Hayo. Bapak barang bere ka tatangga ngahina bapak ngaledek bapak mitnah bapak dek mere deui moal Pak. Alus saruana jeung eta. Tinggal tanya nana gerhana. Eta kitu bebengok maneh. Lamun kuring barang bere ka tatangga ngahina kuring, edek mere deui cicing, ustad mah levelna atuh hatena leeh, edek. Nah jika nu teu percaya. Edek abdi mah dek mere deui tah sanajan dicaci, dimaki, diledek sabab disebut naon bagi edek nurutan nabi ngan tungguan saminggu. Mun si eta ka rumah sakit, tuluy gering paeh dienrin ku aing jelema kitu mah tah. Matak salat teh keur nyamungkeun dua kalimat syahadat antara urang jeung Allah, sabab syahadat urang loba batal, Pak. Kahartos. Lain hartina kudu bersahadat deui hareupeun imam, lain bersahadat dina salat, matak wajibna manusia salat teh sangkan nyambung deui jeung Allah. Kahartos ya. Kitu tah jadi saksi teh berat. Ayeuna jadi saksi Allah. Asyhadu alla ilaha illallah ta di pangeran aing Allah, saksi alat bukti, tembongkeun alat bukti Allah teh aya, heueuh aya. Tembongkeun ku urang ayana. Geus teu percaya dan lamun jelema boga la ilaha illallah teu aya nu ngeresakeun iwal Allah, teu aya nu ngajadikeun iwal, teu aya nu ngamampuhkeun iwal, teu aya nu ngabeungharkeun iwal, teu aya nu ngamiskinkeun iwal, teu aya nu nyapetangkeun iwal, teu aya nu ngadaekeun iwal. Kudu leungit sombong baroga la ilaha illallah mah ieu mah karek capetang saeutik aing. Nah ka mana Allahna? Pak Kades jadi kades dikersakeun ku Allah la ilaha illallah moal jadi tanpa Allah berarti Pak Kades teh dijadikeun ku Gusti. Tuh nana gerhana capetang cabut capetangna moal becus naon-naon ku Allah bikeun ka capetangan tamemem teh geuning. Ternyata tina capetang kieu teh bisa beunghar geuning. Tak ayeuna bapak gersok capetang luhur panggung jamaah balik nu hajat wirang. Nah lain takdirna Pak. Kahartos. Matak lamun jelema bener baroga la ilaha illallah moal panas ku milik batur beunghar dibeungharkeun, urang miskin dimiskinkeun, tinggal cicing jeung Allah, nu miskin jadi sabar, nu beunghar jadi syukur, pan beres hirup. Ieu mah nu beunghar sombong, nu miskin panasan, ririwit atuh. Nu beunghar sombong, meuli kongkorong, dongko leumpang ge, da hayang kadeuleu batur. Pan sidik di tetangga teh jelema sangsara ngadon nganjang, ieu teh 40 gram ti salaki, kumaha cek itu kumasia. Boga pingel ti dieu nepi ka dieu gigi brig jiga nu setruk, dapon mandik pangajian panghareupna, hayu ngaeus. Jelema beunghar teu boga la ilaha illallah, sombong. Jelema miskin coplok tina la ilaha illallah, panasan. Akhirna teh kitu, nya miskin nyari riwit. Nya cek urang ge la ilaha illallah teh kapigawe. Matakna tong luhur-luhur teuing ngaji nu kitu gitu kapigawe. Bener. Ari Allah boga saberiji 88 asmana, asma kaagungan kehendakna tah dina salapan-salapan. Urang Garut baheula sok aya wayang golek Semar ngaranna. Tempo Semar kuncungna teh 720 aya 7 jeung 2. Kadang-kadang 810 aya 8 jeung 1. Kadang-kadang 630 aya 6 jeung 3. Kadang-kadang 450 aya 4 jeung 5. Pan salapan tuh teleungit tina salapan matak Bandungan Semar nyaahan asihan dedehan asa kampura sifat Allah aya di Semar. Wilujeng lieur kayaknya. Matak urang Sunda lamun resep kana seni kudu ngarti naon di aya naon dina eta jero seni. Ulah ukur resep pungkul ngarti henteu akhirnya jadi fanatik berlebihan. Padahal ibu bapak aing padahal bapak ibu mah Udin jeung Aep. Ngaugung-ugung bapak aing poho ka Udin jeung Aep. Ulah poho ka bapak sorangan da itu mah bapak aing gubernur. Ayeuna jadi gubernur teh samet we dipilih rakyat itu eureun anger ibu mah balik deui ka Aep. Kahartos. Pek keheul atuh da. Nana aing nyao ah.
Sok kira sok la ilaha illallah teh. Nana gerhana bisa capek tanggil, bisa nyarita hareupeun ibu. Da kuring nama boloho, kuring nama bodoh, kuring nama eueuh kanyaho. Nganaha tuh ku Allah ditepikeun ka dieu. Eta mah la ilaha illallah we eueuh nu mampu nakdirkeun anging Allah. Mata kuring mah keur ngajalankeun takdir, deuk payu mangga cing teh Gusti abdi mah deuk henteu payu teu nanaon, deuk jadi penceramah pek henteu ge paduli teuing. Nah, dah hirup mah tong lempang dina hayang, tong cicing dina embung. Lamun hirup cicing dina embung, dibere nolak. Lamun hirup cicing dina hayang, dina teu dibere stres. Coba ieu tempo. Hayang jadi ustad, mata kieu ge embung. Atuh naha geuning jadi, kuring teu nolak. Da pakades ge hayangna menjadi dewan. Ai takdir jadi kades. Gunukeun gaji kades engke nyalon tah stres ongkoh duit beak sawah eueuh padang-kadang ku pamajikan ge ditalapung teh matak hirup manarima we kana takdirna selesai. Ayeuna Pak Kades tuker sok jeung urang tugas isuk digamis diudeng disorban da moal aya nu ngulem Kades. Lamun Pak Kades jadi robah dirim toong cek rakyat Pak Kades anyar tobat. Artina manusia takdir lain ayana baju Pak. Tapi takdir mah aya dina kun payakun Allah, manusia tinggal ngajalankeun. Tah matak tong lieur kunana gerhana keur ngajalankeun takdir. Ayeuna waktuna kuring keur viral, hiji waktu mah kuring redup, moal aya nu ngulem paduli we. Ayeuna jelema lalajo rabeng engke mah panggih di jalan ge boraraah meureunan muka jeung hayang selfie ayeuna we sakit. Nene ge selfie heula, selfie heula. Cing teh keur naon ini hoyong tiktokan. Bener. Matak hirup tong nyarane kana viral, viral mah aya redupna. Ayeuna nana gerhana keur viral nyarane kana viral bakal adigung. Padahal viral aya waktu keur eureuna ari Bapak. Jeung naon bangana viral beger ge hese. Asli ngabonceng awewe gujrul di salemur. Nana gerhana eta dai nu keur viral ngabonceng awewe na kudu doma. Pan Pak Kades teu viral ameng ka Cimaung bonceng awewe sejen aman des. Di dunya ngan di akhirat didegungkeun. Lain teu hayang kuring ulin jeung awewe. Lain teu hayang ngabonceng awewe dan nafsu mah boga. Nganaha keeng ku viral teh loba nu neuleu. Ya kasiksa viral teh. Matak bisi anu hayang kop mere tah. Asal ulah viral ngajejekan makam we. Sadeo. Tenang, hirup mah tenang. Ulah sok lalajo nu batur, nu urang we piara. Ulah hayang apal kasalahan batur, kasalahan urang ge hampura can katutupan. Matak jelema nu bisa nutupan kasalahan batur maka Allah nutupan kasalahan dirina. Jalma nu bisa nutupan aib batur maka Allah nutupan aib dirina. Paingan pa ayeuna umat Islam de balongkar aib sabab umat Islam na teu cicing dina agama nu sabenerna. Eueuh dalil kudu mukakeun aib batur eueuh. Ieu mah korek teu dikopiah ge rame jelema teh. Ada mah tuh kalem we menika nararapsu hirup teh. Bener tuh beh. Kalem we tah ibu bawel calembeng tuluikeun tong eureun. Tuluikeun. Dangke ke ku Allah dibere bengo mah eureun sorangan. Jadi keur naon ku Bapak dicarekan tong bawel wae ibu beuki ngamek Pak. Paduli we kumaha aing. Bere we kieu doh. Ku Bapak teh cing sok mane bawel. Allah. Di dieu aya pemuda bisi rek baong tong eureun tuluikeun. Da engke ge ku Allah dieureunkeun. Sok tujang tajong kana boboko bere pengkor. Tunggal teungel ka adi tawa kalanceuk bere kempreng. Bibir sok nyarekan inung Bapak bere bengo. Alah komplit nya bengo nya kempreng nya lumpuh. Matak bisi rek baraong tuluikeun tong eureun. Nah dicarek ku nana gerhana bakal nyebut fanatik. Dicarek ku Pak MUI hampura bakal diontrog Pak MUI nah fanatik teuing euy MUI bakal kitu. Dicarek ku nu boga nama punten moal aya jelema nu bisa ngalawan.
Matak bisi rek baraong tuluikeun. Urang mah moal aya nu ceramah jiga urang nitah urang kana baong pek. Ibu bisi rek salingkuh sok tuluikeun. Saegangna kadinya. Tuh, anu rumasa salingkuh masa didukung. Bapak moal wae ka masjid tuluikeun, entong we, entong. Oh bapak ya mah moal wae ka masjid. Pak MUI, Pak Ustad, geus tetong disarekan, keun antep. Engke ge bakal ka masjid, geus modar. Panghareupna cicingna ge atuh. Ibu mung dijilbab tong eureun, tuluikeun we sok. Engke ge bakal dijilbaban, ngan geus peureum pocong. Bener ya? Mata hirup jelema mah keneda aya tungtungna ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Lamun bener ahli maksiat bakal ka neraka, kunaon Nabi baheula pernah ngariung jeung para sahabat ngadongengkeun nyaritakeun aya pelacur asup ka surga lantaran nulungan anjing. Bener Pak? Aya pelacur unggal peuting jadi pelacur. Balik jadi pelacur pangejeng anjing gogoakan ternyata kalaparan nyokot cai ku selopna dibebaskeun kana bahamna nepi ka Allah ridho surga dibukakeun. Pikir ku ibu tak Islam teh kudu nepi ka dinya. Ini mah haram, neraka, dosa engke teh ku malaikat dijekok. Tong sok kitu. Ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Ahli maksiat cantang tu ka neraka. 50 tahun nyieun kadorakaan, sapoe tobat, isukna maot, nu sapoe meakeun dosa nu 50 tahun. Tapi ahli ibadah 50 tahun ibadah, sapoe sombong lantaran asa teu eureun ibadahna, keur sombong maot, maka kasombongan meakeun ladang ibadah nu matak hirup mah teu apal ditungtung, matak ceuk Nabi jadikeun kahirupan di alam dunya teh teu oleh eling ka Gusti. Ngarah maot keur eling. Teka bayang ibu keur maot keur ngomongkeun batur keur judang jeding bibir maot au ditanya ku malaikat man rebuka naon maneh moal teh ditanya ku malaikat bapak keur hohoak ka pamajikan keur rek teteungeul kuat saku jantung datang keur gigituan teh maot ceuk malaikat man rebuka moal teh langsung dikitu jadikeun alat boro-boro isuk, boro-boro pageto, poe iya umur jelema teu apal, matak hampura, tong sok ngomongkeun batur bisi maot keur kitu, tong sok nyieun doraka bisi maot keur doraka, bener? Kudu keung, Pak. Abdi mah teu nyarek, teu, ngan kudu keung. Daek teu ibu maot dalam keadaan keur maksiat. Nama jeung hayang salingkuh atuh. Teu kabayang eta keur dibawa ku lalaki sajen maot, wirang ih amit-amit ai. Tuh. Matak la ilaha il Semar 88 matak Semar mak nyaahan asihan dedeuhan asa kambura heuh sifat Allah matak cekolot baheula lamun hayang loba nu mikanyaah kudu guguru kana kasemaran. Nolol geuning anu ngabalekeun jadi jang jawokan aing masa lieur. Da kasemaran mah lain jang jawokan. Tah ieu ngalaman baheula diajar jang jawokan kasemaran panyata eta. Muga jeung aya kieu sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosok nyawa rohani mulyakakeun indatullah Syekh Ruju Cahya Fatimah Jalil Karim Bitu Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain irung aing kuwung-kuwungan tarang aing lah terangan pipi aing kutu mirean beueur patemu seuri huntuk patemu cahaya hah serenge hah baracak 7 poe kudu nyengir tibatan aya nu nyaah made ngandon ngadagor da lain eta kasemaran mah lain. Naon atuh kasemaran teh kuncung semar salapan gerapi gawe asmaul husna ku hirup urang. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khalik ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya ngap euy aduh. Ya Rahman ya Rahim Allah teh maha welas maha nyambung jeung bismillah. Bi ku kodrat Allah, bi ku keagungan Allah, bi wirodat Allah, bi ku kahayang Allah, bi ku pangawasa Allah, dunya dijieun ku kahayang Allah, dunya dijieun ku kainginan Allah, dunya dijieun ku kawasa Allah, dunya dijieun ku kagungan Allah, matak dunya hayang aman, ismi gera cicing jeung asma Allah. Da babari hirup mah dunya hayang aman, bi
bi teh Allah nu nyieun dunya, Allah nu nyieun ibu, Allah nu nyieun kuring, hayang jongjon, hayang tentrem, tuluykeun ismi. Dunya dijieun geura cicing jeung ismi, ismi teh asma, asma saha? Nya cicingan alam dunya teh ku nyaah, ku asih, ku deudeuh, pasea moal. Heuh, matak jelema nu sok pasea lain jeung Allah, teuing jeung saha? Jeung musuh Allah. Ari ta'u dibaraca auzubillahi minasyaitonirrajim, adunya lindung tina godaan setan nu dikutuk. Ternyata nu ngagoda teh lain itu teuing, hate sorangan, matak gerak kutuk awak sorangan kadinya. Kalahkah ngewak kana bagong, aya sifat bagong ayana awak ngadulungsung. Pan umat Islam mah haram daging bagong, haram tarang ngadahar tara teu sudi teuing. Heueuh, haram daging bagong ngan kade aya nu kadua sifat. Daging bagong umat Islam tarang ngadalahar, tapi umat Islam sok pasea naon beda jeung bebongok bagong. Bener. Aduh, cek urang ge sato teh guru teh. Otak ieu mah guguru ge kana bagong urang. Pan ibu ge geuning dicarek ku salaki teh mah entong senam sisi jalan, bapak mah teu ngeunah awak mamah ditempo batur. Jawabanana nada geus alus awak peuker sia keneh. Dicarek ku salaki teh nyuluduk we. Tah nu nyuluduk teh saha? Bae da manehna nu ngomong. Ibarat bapak geus boga pamajikan tapi beger deui sok carek. Melaan pasea tah da keresep nyuluduk we. Jadi nu nyuluduk teh aing mah ceramah teh aplikasi rieun ieu mah. Disebut bagong teh teu kasarigeung jelema teh kalah kabarakat akbar. Nah ari ibu nyebut bagong teh nya kasahada ka awak sorangan teh. Nya osok nyuluduk hirup. Nu sok nyuluduk teh nya pek we hakan geuning. Sieun ku oray. Dipaehan oray, padahal tong dipaehan oray teh karunya. Di sawah aya oray beurit jadi eueuh. Manuk datang loba pare tuh. Nya Bu, aya melak bawang datang manuk, manuk tong diala, ngarah bawang aralus. Da ieu mah manuk ala atuh bawang beak ku hileud. Ngaruksak we jelema mah jeung ngaruksak. Sok guguru kana oray, da kadang-kadang geuleuh ka oray, da ieu teh jara di oray. Ari oray ganti kulit ngan ngaran teu ganti. Pan pengajian urang mah kitu, ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti majelis. Pertanyaanana hate ganti dah henteu nurudet anger papalotot, anger nu pedit, anger pasea jeung tetangga, anger baju we gunta ganti, majelis gunta ganti, ustad gunta ganti, penceramah gunta ganti, ari hate teu ganti-ganti. Oray. Bener teu kasigeung disebut oray. Kalau ke barakat. Atau nu kitu ngaji lain, nu kitu mengaji prek jeung ngaji her. Da ngaji mah kudu ngajirim na diri, ngajinis na rasa, ngawujud na bentuk. Tah lada ngaji teh robah eusi hate, nu pedit jadi balager, nu salah jadi saroleh, nu sok ngewa ka batur jadi cinta, nu sok ngabenci jadi tara nyaci, nu kedul jadi daraek, anu teu resep ka salaki jadi berusaha resep. Boga dosa ka salaki bubar ti dieu geuwat tangkeup aya. Engke salaki bakal nanya kunaon ai maneh? Tobat. Robah teu si hate. Status adalah manusia, wujud adalah manusia, cing hate ge kudu manusia atuh, ulah awak manusia ari hate kalakuan oray. Urang ge pansieun ku anjing, baledog anjing, posprit anjing, keur naon maihan anjing? Da anjing anakna 5 eueuh dunya heureun ku anjing. Nu paling paur mah kiai pasea jeung anjing asa teu level. Kadah eta kiai dek ka masjid meureun kurumuy anjing ngalamot sarungna amok urang. Da itu teh barang najis pan amok nyokot popongkol di baledog, puguh anjing pinter plos. Amok eta kiai diudag kumaha ceuk umum, aduh Pak Kiai pasea jeung anjing. Ngaran kiai ngaran ustad kudu teuleum kana kitabul gumarom jilid kahiji bab toharoh. Di mana tuh nu diomongkeun anjing kurumuy ucing. Dina bab toharoh lamun dilamot diletak ku bibir anjing kumah ku 7 kali make taneuh. Ta eta dalil Pak. Kumah ku 7 kali make taneuh. Dalil heueuh titik geus. Eueuh judul kudu nyokot popongkol di baledog anjing. Komo nepi ka diudag kana boga anjing. Cing atuh sia teh kades, pan kades der mira anjing rada gelo pisan. Der kades jeung rakyat pasea. Nah jadi aranying kabeh.
Cokot pelajaran anak sok. Kumah ku 7 kali make tanah, bener? Bawa kana alam hirup manusia. Hirup teh atuh. Kadang-kadang urang teh era ku anjing, Pak. Palebah mana era ku anjing? Heug dibuka. Sanajis na baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make tanah, tapi najis na bibir manusia. Mun geus nganyerikeun hate batur, leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur. Cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur? Tuh, mata wayahna aya anjing teh kudu ngahormat. Cek urang oge. Anjing mah 7 kali make tanah beres. Bibir manusia mah mun nganyerikeun hate batur punten. Cai laut ranca buaya beakeun keur nyeuseuk ka nyeri si itu hampura moal katebus ku cai laut eta. Matak gera jaga bibir tong nganyerikeun hate batur. Ari nyebut cinta ka Allah, ari makhluk Allah dihina asal lieur. Ari ngomong cinta ka Allah, ari jeung tatangga teu alakur, ari ngomong cinta ka Allah, ari bibir dikoncar ngaledek batur. Nu kitu cinta ka Allah. Maknya aya cinta ka Allah, makhluk Allah diledek. Aduh, ay tunuhnya. Begadang wengi nonton bajidor. Ada kaciri atuh nu huai teh dieu. Pakades, tu tomat padangan diukan bae. Bu, bae cenah galeuy weh. Nya cek urang oge. Ibu lalajo kana hayam daerah ku hayam. Bapak ulah ngarasa sampurna ku hayam ge eleh. Hayam naon tuh halah wae deui belah dinya. Aya duaan euy nu tunuh. Hayam sok Bandungan, buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, tikotokna keur aduk, tulangna seblak tulang. Coba yuk, ngenog enjing-enjing. Sarwakeun karungan jika tikotok hayam. Tikotok hayam dibeli ku Pak Kades, tah keur ngaduk tomat. Alus tomatna alus, tikotok ibu jual ka Pak Kades. Sakarung. Kumaha cek Pak Kades rada gelo Aisyah. Padahal statusna sarua kotoran keneh, Pak. Tapi naha teu berharga, matak manusia teu jeung Allah eueuh berhargana. Ulaika kal an'am balduhum adol. Lebih atah adol tibatan sato lamun manusia teu jeung Allah. Matak hirup mah babarengan sasarangan lalayeutan jeung Allah salalawasna. Ta eta berharga manusia mah nu babarengan jeung Allah salawasna. Bener? Genah. Ibu jeung teri tong ngarasa legeg pedah glowing. Lipstik biwir dibeureman. Halis disipat. Make blush on, gelis, bandingkeun jeung teri. Teri bangke teuneun di pasar 40.000 sakilo. Coba nu gelis maot teuneun di pasar, digemok ta pasarna ge. Bener Pak? Matak cek urang ge memeh ceramah, punten Ibu ulah gumelis, naha darajatna mah eleh ku teri ge. Jeung da ieu mah gelis ge palsu. Sagelis-gelis na ibu make make up belah kon susungitan aya kuring kabita teu sing sumpah moal kabita naha cek hate ieu teh palsu dan nu aslina mah lain nu ieu engke sagedeung deui balik ti dieu di imah dibarukaan pan baju gentos ku daster merengkel kameja ngalek-lek soek bulu kelek rabeng dek sare huak hiep bau cek salaki mah nepi ka bau paduli beuki heung teu kajeun ieu mah kepalsuan nu ditempo matak hampura teu kabita. Nah orang jadi kadinya deh. Poho. Teu kabita. Pak Kades asli palsu, nu hajat palsu. Loba duitna loba. Tapi naha atuh seurina teu babarakatakan jiga ibu. Heuh da loba duit ge poe ieu geus loba bayareun atuh. Son bayareun, hadroh bayareun, background bayareun. Tuh itu tuh bayareun. Ka asupna gerhana ge tuh tempo loba duit tapi mesem seurina ge da geus mikirna keur bayareun. Tah coba eta nu di sawah teu baroga duit barakatak naon bayareun. Son tinggal ngadenge nana gerhana tinggal lalajo geus weh balik selesai. Coba Pak Kades bubar hajat ngitung heula nah euy rugi tuh. Teu saban-saban duit itu nemogeun asli. Matak ieu teh nana gerhana teh hayang tepung jeung aslina. Matak pertemuan aku dan kamu. Cici. Pertemuan aku dan kamu
ketika aku bertemu dengan kamu teu istimewa. Nu istimewa ketika aku bertemu dengan diriku. Matak urang geus teu hayang ngawangkong jeung jelema, mending ngawangkong jeung awak sorangan, teu pernah piomongkeun. Ngawangkong matalung jeung lauk. Dok ngawangkong jeung lauk aya pipasyaeun eueuh. Aya di Paraban si itu datang urang nyamperkeun ome huluna nyoksrok kana leungeun, stres teh leungit. Coba ieu geura sok. Ieu aya lauk mah ngaleungitkeun stres, tah ieu mah sumber kesetresan. Datang bapak balik pengajian telat sautik kumaha ieu? Nah telat. Da urang nyaho MUI mah tadi jam 4 geus balik na sia gitu. Cek bapak teh cing atuh mah bahasa bah paduli we kumaha aing. Kumaha cek salaki ulah kitu. Bah hakan ku aing salaki kitu. Coba lauk kosok nyarekan bapak. Nya matak ibu teh kudu leuwih lucu batan lauk. Ngageboy gitu dah. Lain jika orang yang berbisa karena macokan salaki teh encan nepi ka bubuk mah salaki can eureun si eta. Lamun boga masalah ibu jeung salaki mah 5 menit anggeus atos mah bapa nu lepat. Coba ieu. Dek sare wae masih keur cicing. Teuing 20 tahun keneh dibahas keneh atuh. Baheula ge maneh telat balik teh 20 tahun ngaboceng awewe sejen eta 20 tahun ka tukang dibahas sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat teuing. Tapi jeung bapa mah 5 menit anggeus atos mah bapa nu lepat moal sakali-kali deui. Heup. Salaki teh lain teu wani ngalawan lain teu wani ngepret lain teu wani ninggalkeun lain matak untung ku Allah ragrag talak dibikeun ka salaki. Coba lamun dibikeun ka dieu 5 menit salaki jadi duda kabeh, Pak. Ieu teh atuh mun ngomong aing mah talung kene raranaan tuh geus ragrag talak ku sakitu ge. Salaki mah teu ngalawan lain eleh, teu neungeul lain eleh, lain keung lain sieun, tapi salaki asak pamikiran sieun anak jadi korban rumah tangga awut-awutan. Matak rata-rata lalaki begung ngabatin. Rata-rata awewe mah wowog dawog, da lamun boga masalah teh jang jibeledug atuh. Ngan untung urang lalaki ari jalu komuna ala nisa salaki kudu jadi pamimpin. Heeh ngaran pamimpin mah leuleus jejer liat tali. Sifat Allah teu neun, nyahan, asihan, dedehan. Jadi teu ngahwak ibu teh ku nyaah, teu neungeul ibu ku nyaah, ku inggis ku bisi remban ku buah, anak jadi korban rumah tangga awut-awutan. Bener tuh Pak? Padahal lalaki mah kasiksana beak ti karep atuh. Jeung da ieu mah da ieu alah paur. Salaki nyarenkeun 5 juta mah tah 5 juta. Isuk-isuk berapa kades mah 100 keur ojek atawa keur motor atawa keur rokok. Da kieu bahasa sok gantian. Asa teu ngarti aing. Leres sepuh. Tuh, abdi nanya ka sepuh eta teh ku ngalaman tuh. Cicing ke kamana udaganana heupan ka budak teh. Pan itu nyunatan. Salaki pamajikan ke barosot boga budak. Omean heula urangna. Ku nyaah, ku asih, ku dede. Allah boga sifat alatif diwiridkeun pan ku MUI di masjid-masjid. Bu urang wiridan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Da teu dipenta kanu boga nama moal dibikeun. Ya latif teh Allah nu maha lembut. Penta atuh Gusti anjeun nu maha lembut, lembutkeun hate abdi. Ieu mah ya latif diomongkeun dipenta henteu. Penta kanu gaduhna ya latif wahai Allah nu maha lembut, lembutkeun manah abdi. Ieu mah haban wiridan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Datang ka imah pamajikan keur sare, sangu eueuh cai eueuh, hohoak kata bapak-bapak, molor wae nya haram jadah eta ya latif. Nepi ka teu neurak kana hate eta ya latif. Teu ngarti aing mah demi Allah tah. Al-Ghafar pan diaromongkeun Allah teh Al-Ghafar maha pengampun, urang kudu nembongkeun alat bukti yen Allah teh asak hampura, maha panghampura. Heuh urang teh pan hamba Allah berarti urang ge kudu nembongkeun alat bukti Allah, nembongkeun asak hampura ka papada sasama hirup. Nu geuleuh nu rujit nu cua. Batur ngewa urang cinta, batur geuleuh urang deudeuh, batur benci urang mah ulah sok nyaci. Al-Ghafar katempo. Ada reueuh. Tilu teu sina Al-Ghafar teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bisa teu.
seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bisa teu bari ibu atuh nah ngaku hamba Allah geuning urang ge jadi hamba Allah wae geus lieur geus hese can jadi hamba Allah ai teu ngahambakeun diri ka Allah mah ieu menghambakeun kana nafsu Allah boga sifat seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara Al-Ghafar ngaranna heuh urang hamba Allah ngahambakeun ka Allah urang ge kudu bisa seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu bisi aya tetangga tara nanya ka ibu balik ti dieu gedor assalamualaikum cek itu teh waalaikumsalam aya naon aing dia geus ramah jeung nana gerhana Al-Ghafar poe nu katilu kudu nanya kanu tara bebengok mana geus 2 tahun tara nanya ka aing kunaon ari sia nah ibu jadi rada gelo maksudna tara nanya kanu sok nanya teh maksudna tong ngabales kajahatan batur ku kajahatan tapi kajahatan batur geura bales ku kahadean diterangkeun ku kuring ieu bab ieu moal anggeus sapoe sapeting moal ieu mah garis badag kana da aya ahlina deket jeung Garut mah perbatasan Tasik jeung Garut aya ahlina ieu mah lain ahli ya diajarin moal beja-beja saha ahlina si pada nyusul ieu mah cangkangna we ieu aya ahlina Pak perbatasan Garut jeung Tasik abdi geus apal oh ieu pasantrenna apal ieu mah ya bae teh dianggap ge paduli teuing Pak bisi ibu berek barali ke jor bae teu jadi beban di pangaosan tuh mustami nyarong celo dina gawir teh asa eueuh judul tiba heula nu pangajian nyarong celo na gawir tuh nu di sisi aing mah salah lieur itu meureun ya mah pakades meureun nu di ditu mah kieu euy mun rame tuluykeun mun teu rame babari balik efek teh rame dah hatena mah hayang ka dieu ngos caricing di dinya lah Al-Ghafar Islam ari Islam teh rahmatan lil naon teh artina Islam rahmatan jadi rahmat keur saantero alam heuh lamun jadi rahmat keur saantero alam boro-boro kanu bener Islam mah kanu salah ge nyaah jejing boro-boro kanu bener kanu salah ge Islam mah nyaah aya nu mabok pikanyaah aya nu judi pikanyaah nu jinah pikanyaah nu salingkuh pikanyaah nu mabok anggap sae nu jinah sae nu judi sae nu maling sae hampura bisa teu ngarti bakal nyebut sesat ka urang rada gelo ustad temennya nu jinah sae kira-kira teu ngarti tong maka mantau naon maksudna ieu teh Pak alam hate nu pang bersih-bersih nalika jelema mengatakan nu mabok sae nu judi sae nu jinah sae nu tara ka masjid sae nu tara salat sae nu tara pangajian sae ieu nilai hate nu pang bersihna eta da rata-rata jelema nu mabok jelema doraka nu judi doraka nu jinah doraka hiji waktu kadenge ku tukang mabokna panggih di jalan ibu dijebrod saha nu rugi ibu nyebut jinah ka batur bari bener si itu pelaku jinah panggih di jalan ibu dikepret saha nu rugi balik kana Islam kumaha ceuk Islam umat Islam boga senjata ngaranna doa ucapan umat Islam adalah doa daripada urang ngahujat nu mabok ngahujat nu judi ngahujat nu jinah matak naon lamun saban salat doakeun muga-muga sing janten jalmi nu sarae lain amin da eueuh hate kitu eueuh anger we ngahujat jelema mah berarti urang teh ngaku Islam rahmatan lil alamin geuning can aya karek benci we jeung geuleuh ka batur nu aya bener di dieu adalah desa ieu teh 100% orang NU abdi apalnya nya atuh dibejaan ku MUI besi dianggap sakti bener euy sakti eta budak kuat apaleun urang dieu NU lain sakti bieu ngawangkong di dieu loba santri pek tuluykeun ribuan kitab baca dek sapinah jurumiyah sulam tepek tijan mantek maani bayan balagoh ukudulujen jeung segala rupa aluluwal marjan segala rupa kitab baraca sing nepi ka talar Quran sing kabaca hadis sing kabaca kekeh bu ribuan kitab Quran katalar hadis kaaji tetap balik deui mah kana hate lamun hate geuleuh ka batur ujit ka batur cuak ka batur tembongkeun kitab nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirupna matak paingan dina Quran ikro kitabaka kafa binafsika gera baca kitab nu aya dina awak sorangan matak cekolot baheula cek urang Garut ulah jauh di jugjug anggang di teang ngajul bentang ku asibung da sidik moal nepi nyeduh ka langit lamokot kana diri
deketan nu deket bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana sok ilmu masa benerna ayana awak urang. Sedil ka Firaun. Kabeh ge ustad mangewa kabeh. Firaun, pinarakaun, disiksa ku Allah taala. Firaun geus modar diomongkeun keneh. Kuring nanya ka Pak Ustad anu sok ngomong-ngomong Firaun, tatangga lain. Wawuh teu. Nah atuh make jeung geuleuh kanu teu wawuh. Jauh-jauh orang Garut ngomongkeun Firaun di Mesir. Nganyang acan nyaho henteu tatangga boro-boro wawuh henteu. Kos nu rada gelo ngomongkeun jelema nu teu wawuh. Geuleuh ka Firaun teh bu, urang teh boga musuh Islam. Saha ngaranna? Firaun, raja dolim, raja dolim. Teu sadar Firaun dipega geuleuh sifatna ayana awak manehna. Pan Firaun teh sombong, osok sombong. Geuning eta kerja di bikangna Firaun. Nya jauh-jauh teuing ka Mesir cik urang ge. Ka hartos. 2 Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah nyiptakeun teh 2 jalan nu berbeda. Aya golongan salamet, aya golongan cilaka. Golongan salamet, golongan nabi. Golongan salamet, golongan sahabat. Golongan nu salamet, golongan tabi'in. Golongan nu salamet, golongan ulama zaman dulu. Golongan nu cilaka, Qarun, Firaun, Abu Lahab, Abu Jahal, geuleuh ka Firaun tapi sifat aya di urang, geuleuh ka si Qarun tapi sifat aya di urang, geuleuh ka Abu Lahab tapi Abu Lahab aya na awak urang, geuleuh ka Abu Jahal tapi Abu Jahal aya na awak urang, matak geus bisa manusa nangtukeun kacilakaan dirina lantaran geus nyaho kana kacilakaan dirina. Mun hayang salamet, tempo nabi, sahabat, tabiin, tabi'ah, ulama, kumaha kahirupanana tah eta pisalametkeun. Ieu mah atuh da boga harta pedit. Nah aja di si Qarun. Pan geus nyaho si Qarun teh dilelepkeun jeung harta-hartana, dibukba kabehanana, cilaka. Tapi naha manusia geuleuh ka si Qarun, sieun hukuman Allah taala, tapi boga harta peditna bebeakan alabatan jadi si Qarun, berarti muridna. Sakitu nu kapihatur, sim kuring atas nami Nana Ergerhana. Sakitu nu kapihatur, bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur, jembar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih, hampura anu kateda. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.